Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng Pribados di Mujang Desa Channel. Alhamdulillah ayeuna Pribados tos dugi di Kampung Pamoyanan Desa Baru Mekar Kecamatan Parungponteng Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah terpencil nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Teteh pas suami kan di dia di lemurnya. Ami mah lahir jadi dia. Oh, warga asli. Diki teteh geus sabaraha tahun berarti? Ayo pilih salapan salah nanti 40. Lahir teh tahun 84. Ieu kagungan teteh. Resepnya gaduh angonan sapi sareng be domba. Anu bentenan naon daging domba? Bukannya ari nu kieu mah kasih kukur dibakar sama tapi ari embe mah pentak. Coba non parabna dengan ari ieu masuknya aku cuma parab sapi dina kamar kuriti. Upami naon kitu domba mah kan biasa model daun nangka. Oh, jantan teh sembarangan kitu ternyata. Biasa ku parab kan ari model domba mah. Ya di me mah ari domba mah. Dah we kitu wae sawah yang di rumah. Abi masuknya nah cina parab sapi. Tah ieu teh kasadineunan teteh panginten ngurus ieu anggonan. Kalian teh eta ya deh teh. Ka sawah misalna teh rame di masjid jadi kawinan dan parab dan menyelam sambil minum air. Terus ya teh di dia sareng saat apa di bumi kumaha sareng caro ge sareng keluarga mun kan caro besok hari seseueur nama aya nu miwarang kitu sok kamu sehari-hari gitu kami atos anu miwarangna sok sok keur dieu dugikeun ka lohor tasuk ieu we ngarit dugikeun ka sonten sonten mah di bumi we di masjid mah harapan tersisa bumi teh mah dipayun tadi eta aya raosan atunya teh ngadu arpeun kitu we da geuningan ari nu teh teuing geuninganan teh asa lebar dengan ari ai ka sawah mah geus aya cukup da ari soal cukup mah tina nu batur ge asal gaduna we geuninganan kan gaduna tumukus mah seueur coba kana sawah pan hoyong bersih geuninganan terus cenah arit si arit mung dua teh teh ditambihan. Iya, teteh tuh selami ngangon. Iya. Terus selami ngan kapungkur mah ieu nya. Sapi hungkul. Kapungkur teh awal-awal nama ngukut menengah. Janten anu sanes kitu dipangitakeun ku teteh. Nya nengah teras anakan, teras di sana tadi nu hoyong. Tah tang duakeun lamun abam ieu mah. Ku abi hiji ku batu hiji gadutna ta indahna sampai pas
dioperasikeun. Teras ku abi teh dipuput teh ieu geuninganan teh gagal anu pertama mah. Jadi janten hamil tapi mate. Teras di dianakan cenah batur teh tadi gentoskeun eta dieu. Terus lami ngukut mangen kedah kieu we teu acan aya ieu anu acan aya penghasilan ke kanan kitu wae gini. Duka ieu tak ieu nuju hamil di kawayan teh nuju hamil deui. Ieu teh danemean. Ieu nama ieu. Kami teh anakna nu abi mah diikam ibu hamil teh 10 juta nya. Sama sirna ieu ukur 85 alit kene. Terus lami ieu teh di abdina ge tidak acan penghorokan. Ieu mah ingat kan Teteh hatur nuhun kana waktu hapunten ku abdi wae. Panginten abdi bade adalah dengan sakali kitu. Mangga teh, assalamualaikum. Di R nih. Kalau rasa nuju mangun sapi di dieu. Janten. Tapi kan aya dua di Aw di dieu mah. Ieu sami mung dua di dieu teh. itu teh panggung hiji, gedong hiji, lain raka we tapi. Lain rasa. Mari taras mereka mana ge dengan liren di dinya. Itu teras gawetan anak motorna tak gitu. Rumah di dieu teh sami. Kesami pisan gitu jadi dia teh abi mah. Nuhun. Aya sabaraha tahun Ibu? Aya abi mah 40 mah. Da abi mah teh 10 gitu. Mung duaan sama Bapak. Tilu urang kali mau ka mana da. Amang we kitu pengen teh di wae ngomah geuning kitu terus pada terang gitu. Sampai ka di dinten mah sakanangan Ibu. Abi mah aya mah istiqat ka mamana ku kieu di lembur gitu. Da ieu neme sehat. Oh. Ieu rada kieu keneh. Nuhun. Tuh. Ara ringis mudun di nu kieu teh. Itu abah tak kemana tos 7 sasih teu kemana-mana. Ieu we. Jadi kenapa tadi? Itu jadi kena darah ini. Nyawa sing cara ceuri. Kadina tina darah ini 250. Atas diparigas ka mana? Ka Parung Ponteng ya, ka Cibalong. Dia ka dokter Parung Ponteng di Stiani terus ka Cibalong. Wah, aya mah geus bosen mung teu ka mana ge. Bosen jadi eta soakna teh dina motor, tahan teh kana motor. Da pada mangku, udah bangun mau pada ngiak-ngiak gitu. Tidak tuh bisa, cing berat gitu. Jadi hese, turun dari parangku. Mung gini ayo makan motor-motor deh. Bae cager sakit ge. Panginten kana mau juga kana aku tadi sa pangintennya. Alhamdulillah sing sakit ge. Mung ayo makan mamana kajeun na mung. Sahur rasa sabur. Hapunten kok diajak ngobrol. Iya, sebenarnya teras ka mana Ada dari sekali gitu. Oh, mangga. Masuk ke Bapak. Barangnya sama wargi-wargi sadaya mong sakitu video kapi hatur di Kampung Pamoyanan Desa Baru Mekar Kecamatan Parung Ponteng Tasikmalaya. Insyaallah urang tiasa patepang deui dina video oge lembur nu sanesna. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.